ketika orang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika orang ngucapkeun la ilaha illallah, opat kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, oh pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Oh dua, oh tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkeun la ilaha illallah, salian Allah menang Allah, gitu aja. La ilaha illallah teh sambarangan. Wow, ieu mun mereka teh nyomaknana. Illallah. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Illallah. Cauna rada letik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong tamat tarekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Kipu Doli, ngariung dah kos gitu teh. Sudah beres. Nah, tak la ilaha illallah jadi mantep kan orang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Mukhalafah lil hawadits. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun sana di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge, berarti kan eta teh ngagerokeun. Dumantak cek Kangjeng Nabi Musa, qala li ahlihi umkusu, makana aku cicing di dieu. Ini anas kun naro. Kaula neula sana. Pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa sana. Kumata ieu kadeleuna sana. Ku di dieu kadeleuna cahaya, kusir. Kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggero Gusti Allah. Langsung cicing pamajikanana. Nyangakeun, mangga kakak. Ai digerokeun mah ku Gusti Allah. Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita-panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ka jero hate teh. Buka pemajikan kos gitu geunaheun biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek. Pemajikan sia. Tengah peuting ya, coba yuk. Masya Allah. Pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu. Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah, gede beuteung. Nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tanggal korma, tek supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan. Beres, cek Gusti Allah Ibrahim, pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pemajikan anjeun. Tinggalkeun neng, kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti, mohon. Lamun ieu titah ku Gusti, bumi nu Gusti, kakak nu Gusti, kula nu Gusti. Tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti. Ulah ulah naon kitu ngaranna? Wah, ulah bingung. Ulah cangcaya. Laksanakeun parentah Gusti. Kula ge di dieu ngalaksanakeun parentah Gusti. Nyangakeun, mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena. Berangkat ka Syam. Pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung. Teu mikiran kumaha ngalahir, saha bidana, saha dukuna teu. Allah. Kurang lamun ka pamajikan gitu asana geus moal kuru awak. Moal ieu mah ngalang layung, sugih ku sugih ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak deui mana? Ngariung. Kalah tuh pan ieu pagawean kakak. Sia mah. Suku di pagawean kakak ieu beuteung nang saha. Ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak. Ulah ka mamana kalah kula mah teu ridho jasa. Tadapan eungap urang. Nek ngariung bae ge teu meunang. Eungap jasa. Tetekan teungeunna. Coba lamun kieu mah, deuk ka mana Kak? Eta teh tetangga nu kamotan tahlil. Kak ka ditu ade ge. Jadi seorang lah, tuh seorang jaya Allah. Mantep. Ngeunaheun azan kana hate mantep biasa. Kumaha lamun neng ki karasa beuteung tenang bae kalah. Geus pokona kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang. Deuh. Amis asana. Urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu.
ngomong doa. Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain, hei Musa ka dieu make tanda sep berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah. Ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah. Ji ieu teh ngagerokeun Gusti Allah. Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeun anak mandi set cerat di jero hate ngaji eta nang saha Noel ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula jago ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah disalahkeun tenan teh encan aya panggupay Gusti Allah bae. Ieu menang Allah lain kudu digerokeun. Hei ka dieu. Cara di SD disebutan hiji-hiji. Pendek. Udur. Teu hadir. Pudoli hadir. Eta mah ngaranna disebutan hiji-hiji. Teu kitu Gusti Allah mah. Rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah. Tek datang. Ternyata horenganan deuk di hujanan. Kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupay ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupay kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teu mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret seuneu tak ini anastu nar. Kaula neuleuseuna di luhur gunung berangkat. Horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da aya jelema. Aya jelema dijadikan kiai digupay ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupay ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia betal terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah jeung ngaji eta teh nang saha nang ngagupay Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar dulu kai patangalun didelekeun kumaha pagawean si hayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil dunia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dana zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh henteu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng pilkada ceng hilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping aya di aping ku Gusti Allah mah salamet terus makin ka ditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng kitu ilmu geus aya di sia nganyao geus aya di sia
tinggal siap perang jeung nafsuna doang tahajud tengah peuting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naik ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peuting teu lepas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna weuy nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang-datang seret hayang ka anu teh na ngagerokeun Allah ka anu teh serangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 nah kan wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir ya Allah